Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat. Di video kali ini saya mereview keindahan alam dan panorama pesawahan perbukitan di musim kemarau yang saya lewati pada hari kemarin di sepanjang perjalanan antara Kecamatan Bantar Kawung sampai ke Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, melewati di Desa Sindangwangi, Dukuh Marenggeng, Dukuh Ciheuleut, Desa Jemasi, Kampung Kamalasi, Desa Kamal, Kampung Karangbokong, sampai ke Pamulihan ya sahabat. Seperti inilah cuacanya, bekas tanaman jagung yang sudah dipanen buahnya ya. Banyak jemuran-jemuran jagung di pinggir jalan ya sahabat. Selamat menyaksikan ya sahabat. Terima kasih. Sorena kena tongere kadenge nembang marengan hariring urang abdi lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matu pabalik aya ku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nu keurahan moyan panon poe moncorong di belah wetan sawah anu ngeplak mata kuas anu ninggal curecor cai nanu herang kasorena kena tongeret kadenge nembang marengan hariring urang di lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matu pabalikan lembur pamidangan
isuk-isuk nu kerahanut moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeplak mata waas anu ninggal corecor cai nanu herang kasorena kena tongeret kadenge nembang marengan hariring urang abdi lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matu pabalikan lembur pamidangan nadi dinya pisan lembur kuring tempat asih pangancikan mata petah turut tumanina tah didinya lembur kuring aya ku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nu kerahanut moyan panon poe moncorong